kunaon neng mutus kenaan salah naon kan neng jauh batu halo halo ribu mana Mas Siti terus lah aing galau lah. Ayo bro, ngapain lu? Gue galau bro. Galau kenapa? Putusin cewek? Iya. Ya ampun, cewek mah banyak bro, jangan galau terus. Ya soalnya gue udah sayang sama dia. Aduh, sayang sama cewek mah cuman bukan satu aja bro, ada 2, 3, 5, 10 bahkan cewek. Ya gimana lagi ya kalau namanya udah sayang ya gini kayak orang gila. Emang kunaon, awalnya bisa mutuskeun? Nyaho aing lah aing rukat jasa aing. Emang tadi aya masalah naon ente? Beda kamari orang membawa adik orang. Oh, disangka kabogoh. Itu teh jadi kitu. Mending suang jelaskeun bae aya nama bro jeung urang. Dijelasin kumaha angger bae da kitu ka urang. Awena parah yakin. Aduh eta kudu diangkok bener ka budak. Maneh yang apal teu kunaon awewe maneh mutuskeun maneh. Kunaon? Kudu naon? Soalnya beungeut maneh teh goreng panas. Ya ka aing ngomong kitu. Awas siap ngomong kayak gini. Bakong. Boy, kada boy. Hei, di sini. Ulin, Ulin sini. jauh. Jauh. Yang senyawacan. Saha boy, naon yang tapal? Pan si Odoy bisa sulap. Sulap kumaha? Pan si Oday mah tukang maraban sapi. Ye, nyita apal suga. Teu aing he. Buktina naon si Oday bisa sulap? Buktina ku aing diteangan teh kapanggih. Nyen yang anak Andi. Ka itu jauh. Buah be nyamuni boker hees. Ku aing diteangan ge eueuh cenah ka imana. Si Oday bisa ngaleungit kitu. Ye, pan nginjem duit ka aing 200.000, janjina ayeuna malah ngaleungit. Lah eta mah tuh ngaleungit ge, lain ngaleungit bisa sulap, eta mah ngaleungit sini tagih hutangna ku ente, boy. Awas si Odoy ku aing kapanggih ku aing tagih hutang mah. Ge Kandi, bro. Dandeng sia, Kandi. aing lagi hutang. Kandi. Si Odoy. Ikhlaskeun bat, Ah, ikhlaskeun. goblok teh sia. Gini di munggang neng di imah mah paranas. Membayangkan betapa teganya. Naonnya bro? Aing keur galau. Kalau aku naon? Aing sedih, poy. Teuing nu bisa narima kekurangan aing. Cek saha maneh nu bisa kekurangan nyane? Heeh, poy. Aing teh meuli bakso sama ngokot 10.000, poy. Aing teh nambah duit 8.000. Jadi kurang 2.000 beli bakso teh. Terus kumaha nya kitu? Nya heueuh tukang bakso bage teh bisa narima keadaan aing ku penting awewe. Atuh eta mah beda di goblok. Goblok teh. Kekurangan aing. Ayo. Emang Halo. Cicing. Goblok. Aing geus ngomong tilu. Cicing bang. Halo. Kira-kira si halo. menangis membayangkan betapa kejamnya diriku padamu. Nangis teh bro, galau bae. Aing teh sedih budeh. Sedih kunaon? Oh, tengah dari muka kulaan aing. Tadi siapnya. Lu bisa kekurangan nyane. Aduh buat ini salah lain Ketemu lagi di channel itu saya.
aing ruka jasa kieu gahil. Tilu. Hanya teh poy, jika nu galau gitu poy. Aing teh sedih coy. Sedih kunaon atuh poy. Aing teh ting narimakeun aing. Kabeh narima aing euy. Emang naon masalah kok bisa gitu awena poy? Aing teh kemari meuli baso 10.000 deh hargana, tapi aing teh nang bayar 8.000 kurang Atuh 2.000. eureun bae, teh ente salah di dia. Kumaha sih? Ku menangis membayangkan. Tilu. Menangis membayangkan betapa yang jomblo tangan di atas. Jomblo. Yang jomblo tangan di atas. Jomblo. Itu nyamung nih mah lo. Malah aing yang kawin. Awas ditek dah. Lu mah ditek. Iya, tamu tuh nyamung mah. Puter we, aing nyawa. Aing